aja itu hao kan. Aya anak urang teu, Ceu. Itu cai nama dia gelain. Hao kan ini. Enak raja betul-betul hao kan ya aku tetangganya. Ceu, ai si Ati aya teu. Pantas teh sampel kusing lah meureun malarakat ngaji. Ah, urang ngaji sorangan usah saha si eta ka mana atuh si Ina jeung si Ati? Teh kemana atunya? Udah poe ating. Aduh, imam ni kuat pusing, teu anakna teu bapana meuni sarwana. Eta budak meuni can udang kene wae peuting balik jam baraha. Udang sateng seberang. Astagfirullahaladzim, eta budak kudu dibanjur ku cai sugan. Ampun ibu ka indung teh kada kesana doa. Atuh naha penting keluyuran wae lain ngaji ieu. Tahu ini keur penting ngaji. Ulah sok wadul keur penting si dia ka iman yang maneh. Mak urang we atuh boga indung teh isu-isu geus madung. Are ka mana deui maneh teh meuni malih ka kulin wae. Ka mana wae deui mun wae. Pusing boga anak teh curangna minta ampun teu bapana teu anakna. Mana ka tadi? Ceu ari penting teh bener badak tengara raji. Bener penting oge anak urang teh teuing balik jam baraha sigana mah balikna teh penting. Sarua aja budak orang ge balik teh penting ku satenya heuh. Heuh Ceu, budak teh kuduna diomongan deui. Heuh urang mah geus pusing budak teh ngalawan wae ka kolot. Mari makan banyak jajan. Heuh gae asal wadah-wadah wae tah. Tuntut koslet wae dia. Listrik mah koslet. Tah mulai kolot teh ngalawan wae tah. Ati ari maneh ka mana? Urang arek kembali sebelah ka sini. Ayo atuh bari nongkrong. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang atuh hayo belajar aja. Itu gerak jalan aja muka tadi meni anu jajan di dieu teh. Heeh, Ceu, tapi urang nganjuk heula nya. Ih, siapa ngerakin lanjutkan wae. Oh, mari mah gak bangkrut wae batur. Kaji atuh sakali-kali. Hari maneh mah datang-datang teh nganju. Teu boga ka era. Keur mah warung teh keur sepi, ngabangkrutkeun atuh ieu mah ah. Sah biasa, heh. Sah. Heeh, ngerti bikin mah gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak. Wak calik lo. Wah. Ayo keruangin kamarana gelis nah tengawas. Ini cuma si dia doang, biasanya kok sasarangan. Tuh, wong gitu main hawaru. Aku nah malam bareng. Nyawa penting teh malah narongkrong dia gitu diajakan. Itulah hayang hari diajakan untuk beneran. Tapi wak sok kayak hawa-hawa negatif gitu sok kayak ngilu wae. Ayo ngawas mah penting jangan bakal empuk. Kan yang pintar nginaosna dipasang ngelakuin polos. Diulang dehnya kan yang pintar meren ngaraosna. Nyawa maaf mau diulang deui keur penting mah hilap. Iya, ini apa dihampuran, diulang-ulang dikosongi. 5 minutes later. Ceu jadi barahaeun ieu. Kurang talangan ya kulit mana heula. Urang ge talangan dah. Jadi 30.000-an. Ini sakaredeung atuh nongkrong teh. Kedengnya nyokat lah pulanganna. Ya, pulanganna. Rukunnya. Ya. Jara-jaran deui engke. Ya. Mana atuh ya? Itu yang mata. Masih ada bukan darahnya.
Didinya kali mah aya. Wah, jabarek mangkat deui. Emang di mana Ce tadi? Eta biasa ge didinya, biasa ge tara leungit. Kayak budak bangor sugan. Oh beren, pan di dieu mah budakna balalangur. Soalna budakna teh teu nalurut teh nih ka indung bapana teh. Oh, pokoknya mun kapangi jeung budakna dicocok aing mah da. Heuh Ce, tuman lah budak kitu mah. Geus we urang ieu kan laporkeun. Aduh sia, itu kos naon nu boga motor teh? Aduh sia kumaha ieu? Tuh geuning, jika itu mah mana? Tuh. Oh, eta motor urang dicokot. Ngomong atuh minjem mah, da mun ngomong mah dibere meureunana. Moal kitu koretan euceuk ge. Heuh Ce, maaf atuh ieu mah teu naon gantel. Kuncina jeung motornya di we dicopot. Lain dicopot minjem. Kuman lah, geus tong dibere deui Ce, ari geus kieu mah soalna geus babaraha kali minjem motor teh tar bebeja. Geus teh buru bejakeun ka kolotna. Nya Ce, aya mah ampuran nya Ce. Nya. Ce, ampura. Oh, sakali-kali deui. Ulah di komporan we. Oh, dari hampura tong sakali-kali deui nya. Nah merenannya namun kalau orang ayah keneh mah orang ayah nu ngurusanan. Kunaon eta budak kun kok sedih gitu nih. Sabarkeun. Ari maneh kunaon? Kan kolot urang geus aweuk, urang nyesot yang bisa ngobungakeun kolot. Sabarnya ayeuna mah kolot maneh geus tenang di sisi Allah. Heeh, amin. Kolot mana aya keneh? Aya keneh, tapi orang asa doraka ka kolot urang. Aya nama maneh entong sok nyanyakeun kolot maneh mumpung aya keneh. Mun geus aweuh mah nyaka. Heeh, geus aya nama urang rek balik jalan. Inah, mata maneh kunaon bareureuh? Heueuh mun jalan erek gitu siga kulit sampurak diangkat. Kah mewek biasa susurian. Ada mana seuri apa mewek sih? Biasa nage ngeuleuyeut maneh mah. Geus indung urang ayo ih. Tumben biasa nanya teu akur. Ayo gerak geus mulai tong. Umi. Naon Ina ai maneh mun sok ngareureus. Teuing tami tadi si Ina datang teh langsung mewek. Umi hampura Ina lo berdosa ka Umi. Umi atuh kudu dihampura Ina tuh berdosa ka Umi. Teu naon Umi mah asa diulang-ulang deui nya bageur. Kudu nurut ka indung teh da sagalak-galakna indung mah pastinya angeun kan jadi anak teh. Singgil dapat cuma poin. Action. Aduh Umi atuh kudu dihampura Ina tuh berdosa ka Umi. Geus Semanyu agak Mah, geus we urang ieu kan laporkeun ka polisi.